Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kana tiasa patepang dangu deui tiasa sarangan deui saksana mung di jomantara ngalangkungan channel Sisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dianca dongeng anu katunda dina dinten kamari jajarna ilmu buhun karya ukok dina dinten ayeuna teh bagian anu ka sabarahananya. Mudah-mudahan kayaknya iya acara dongeng sunat sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggebrahmana hiburan kaum mitra-mitra sadayana di mana wayana disuklakna disiklukna nu sami mika cinta termika resep karasa budaya Sunda datang-datang memulai seni urang seni tradisional Sunda mitra seperti yang kalong tikana waktu semangat urang dilajengkeun wae dongeng sunat teh wilujeng dangukeun prung. Para mitra kaum dangu sadayana. Nyimas Larasati nu beblesatan kabur harita. Ningalkeun pileuweungan lantaran ngerasa kaganggu ku jalma anu geus ngintip ka darina. Parijeng teu dikanyahokeun saha eta jalma nu ngintip. Kurang ajar. Sating jelmana nu geus ngintip wani-wani ka aing. Awas, engke panggih ku aing. Cik Larasati harita nu kukulutuk bari tetep dina kaayaan lumpat. Reg. Ngerasa geus jauh Nyimas Larasati harita eureun. Sedengkeun dumakalaka anu terus-terusan nuturkeun ka dumakalaka atampi ka Larasati. Harita imut ngaglenyu barang ningali anu geulis harita eureun. Saterusna Nyimas Larasati harita nyamperkeun kana pelebah tangkal anu ngarumpuyuk. Sanggeus daya hanapeun tangkal Nyimas Larasati rurat reret ka kenca ka katuhu sanggeus ngarasa aman kek. Larasati oge diuk dina akar saterusna awakna harita disaranekeun. Angin leutik anu nebak kana awakna ngahiliwik mantak genah karasana lir ibarat adu gede geberan. Mantukna Nyimas Larasati oge beureunan kabawa ku suasana angin oge anu leutik harita dilibat nu ngageberan ka manehna. Antukna Larasati ngarasa puyeng sirahna tur terpaku tuluh dina waktu harita. Reup Nyimas Larasati harita peureum bari nyarane kana tangkal anu mana eta tangkal teh gedena kerahanan. Sare oge. Larasati. Jika hayang jelas aing kana beungit model kumaha Larasati. Dumakalakai harita nyilorot turun celak. Harita eureun di hareupeun Larasati anu keur tibra ngagebrak. Dumakalakai anu neuteub seukeut kana beungeut Larasati harita ngarasa kataji ku kageulisanana Larasati. Tete lah geuningan. Wanoja anu badegong teh nu galak teh geuningan boga beungeut anu geulisna kerahanan. Larasati. Itu aya oray. Dumakalakai harita anu ningali aya oray anu gedena kerahanan kurang leuwih eta oray teh sagede bitis. Anu ngarayap nyamperkeun ka pelebah Larasati. Dumakalakai harita anu nagog nu kurang leuwih sababaraha meter tina awakna Larasati nu keur sare ngagebrak. Eta oray anu celenge harita anu neuteub kana awakna Larasati siga-siga anu ngawahan arek macok sagala rupa. Dumakalakai harita anu dehem. Eta oray teh siga nu ngarti kanu dehem. Nu saterusna dumakalakai harita ngagupayan ka eta oray. Oray anu dikupayan siga nu ngarti harita terus nyampeurkeun hareupeun dumakalakai eta oray teh celenge. Dumakalakai ngagunakeun batina harita pok ngomong. Hei anjeun oray. Anjeun tuan teu meunang deukeut-deukeut ka ieu wanoja. Kaditu ieu wanoja lain bagian anjeun. Kaditu. Oray harita lelelan saterusna muringkel. Ngabelokeun awakna eta oray berbet asup kana
tempat anu bala anu teuing ka mana ngilesna eta orae teh lantaran asup kana rurungkunan. Sedengkeun Larasati anu tibra we harita manehanana anu teu asa kaganggu. Dumakalakai anu nangtung mancuh dina tangtunganana harita neuteub seukeut pengun anu teu bosen neuteub kagelisan Larasati anu aya ayeuna keur sare di hareupeun manehanana. Larasati ku aing kudu dipindahkeun. Tapi ka mana? Aing dipindahkeun ke mananya? Oh, kana dahan. Cek dumakalakai harita peringawatek kekuatanana sorot katingali tina panon. Dumakalakai katingali ibarat aya cahaya anu warna beureum nuju kana awakna Larasati anu keur tibra. Kalayang lalaunan awak Larasati atuh ngalayang nu saterusna disimpen ku dumakalakai dina dahan anu luhurna kalaran dipuncer. Sanggeus kitu dumakalakai anu imut ngagelenyu harita teu sangka dumakalakai anu sakesep heureuy kawas kitu. Dewi atanapi Nimas Larasati disimpen dina dahan tanpa sakanyahoanana Larasati. Waktu anu lumayan cukup lila aya kana sabaraha waktuna meureunna. Dumakalakai anu diuk dina batu nungguan Larasati kumaha reaksina. Anu memang rada jauh dumakalakai teh. Dumakalakai harita neuteub kana tangkal. Aing lamun katingali neuteub lamun Larasati beunta pasti bakal ninggalieun aing. Aing kudu make aji siluman. Cek dumakalakai harita bari ngawatek ajianana. Niat insun ajiku aji siluman adah tan katon jedah tan katingal anu ing gedung wesi kinunci malaikat Jabrail. Dumakalakai ngakecilikeun suku 3 kali les cirimna dumakalakai harita ngiles ilang tanpa karana. Dumakalakai seuri harita imut ngagelenyu hayang nyaho reaksina Larasati anu dipindahkeun ti handap kana dahan anu luhur nakeranan teuing sabaraha meter luhurna. Larasati anu asa katirisan sabab angin teh asa beuki gede tadi mah asa sepoi-sepoi karasaana geunaheun nakeranan tapi ayeuna mah angin teh asa ngagelebug nakeranan ek teu ngagelebug kumaha manehna sare dina luhur dina puncer dina pelebadahan. Larasati harita kuliat saterusna rurat tereret barang ret harita Larasati kaget anu kacida-bisan kagetna. Aduh kurang ajar. Naon aing geus aya di luhur ngimpi gitu. Cek Larasati harita bari gagowok ngegel kana pelebah leungeun ada karasa nyeri. Itu ngimpi teu bisa nu minakeun aing ka luhur. Kurang ajar saya nu ngaheureuyan ka aing. Sahanya? Cek Larasati anu kerung bingung manehanana. Nah manehna naik ka luhur sorangan atawa aya nu ngaheureuyan. Lamun aya nu ngaheureuyan cek pikiran Larasati geus pasti bakal karasa. Tong boro-boro ning kitu. Sanajan cak-cak lagrak oe keur Larasati kana kajeunting kayan keur sare geus pasti bakal nyaho. Komo deui lamun kudu minahkeun awak dirina sakitu luhurna tangtuna bakal ngaragamang oge kanyahoan. Tapi tetela kajadianana memang ayeuna nyata. Yen Larasati teh aya dina luhur tangkal, dina dahan di luhur pangpuncerna. Larasati sajongjongan harita ngahulang sedengkeun dumakalakai harita kutiba nyengir we ningalikeun Larasati nu hulang-hulang. Ngarasa bingung sorangan kunaon dirina aya dina dahan. Aneh. Naon anu kejadian? Saha nu minahkeun aing? Moal anu minahkeun aing. Sebelum anu minahkeun aing bakal ngarasakeun. Tapi oge saha kunaon aing bisa dina tangkal. Tawa aing ngimpi terus naik kana tangkal. Tapi teu ngimpi aing deh. Cek Larasati anu masih kana bingung kerang-kerung harita. Bantukna Larasati oge harita taki-taki rek turun ka handap kalayang awakna harita ngalayang celek nyeng celek dina taneuh barurat teret ka kenca ka katuhu. Larasati ngarasa kerung sebab geus jelas eueuh sasaha dirinya oge. Larasati nu terus-terusan ngahulang kek Larasati harita diuk dina akar beri mikiran kunaon dirina aya dina luhur tangkal sakitu luhurna. Saterusna Larasati tanggah
seolah-olah diukur eta tangkal teh luhurna sakumaha sabaraha meter luhurna. Tapi jelas eta tangkal teh kacida pisan luhurna. Jalma lamun naek di dinya merlukeun waktu anu lumayan lila. Jawara entang tuna bakal ngarasa diri tewa di pangku atawa kumaha. Tapi jelas ayeuna henteu. Larasati nu ngarasa bingung heran. Aneh. Kunaon aing dina tangkal. Hanya merenang ngimpi aing teh nu teu karasa teh ya. Jika Larasati nu boga kesimpulan we ayeuna berarti manehna ngimpi meureun tawagunam. Manehna naek kana tangkal sanajan manehna teu ngarasa ira ngimpi manehanana, tapi jelas ku ayana manehna naek ayeuna kana tangkal. Manehna boga pikiran geus jelas yen manehna teh tetela ngimpi cenah kitu cek Larasati. Sanggeus Larasati cukup lila hulang-hulang kawas kitu. Harita kadenge sora anu ngomong tan katinggal. Kumaha Larasati? Kumaha? Larasati anu kacida pisan kaget tur ngagebegna. Ngarenyag sabada harita bari rurat teret ka kenca ka katuh tapi da eueuh sasaha. Teu katingali naon-naon, teu katingali anu ngagorobas, teu katingali naon. Kurang ajar. Saya jalma teh tadi nuturkeun aing. Buah eta nu minahkeun aing. Tapi lamun minahkeun aing kunaon teu karasa ku aing. Make lamun naon minahkeunana? Aneh. Cek Larasati harita nu ngarasa bingung ngahulang lain emalan. Kunaon Larasati make jeung hulang-hulang sagala? Teu kudu heran. Kula nu geus minahkeun anjeun ka luhur. Sabab karunya awak anjeun ek digulung ku sireum ateul jeung kararange. Heh, kurang ajar. Wani-wani minahkeun kula ka luhur sagala rupa. Tang tu anjeun geus cobak-cobak ka kula deui. Pikiran we ku anjeun, kula mah moal arek ngajawab. Kurang ajar. Boba manehna geus cugap-cugap ka aing sagala rupa. Duh. Cek Larasati hari bari tungkul kana awakna. Tapi da teu karasa aya naon. Tapi anehna manehna bisa ujug-ujug ka luhur nu tangtuna dipangku atawa digandong atawa dikumaha. Anu boga pikiran deui, buah-buah dirina oge geus dikamek-kemek meureun ku eta jalma. Lenteren init ka luhur oge manehna dina dahan teu kanyahoan. Larasati harita ngarasa beureum beungeutna era jeung campur amek sagala rupa. Ka jalma nu geus wani-wani ngamek-kemek ka manehanana. Kitu cek pikirna. Palamitra kaum dangu sadayana. Larasati anu geus ngarasa dilecehkeun ku pamuda anu teuing saha eta pamuda. Geus pasti cek pikiranna eta pamuda teh lain kur naikeun hungkul dirina tapi geus pasti bakal nanti geus ngalecehkeun ka dirina. Nu teu dikanyahokeun ku dirina. Larasati harita sagala dicabak. Larangan-larangan manehna tangtuna dicabakan ku Larasati. Sok sieun aya nu nyengsol we meureunan, sok sieun aya nu kumaha-kumaha. Jelas Larasati geus boga keyakinan pasti eta ka pamuda teh geus ngalecehkeun ka dirina. Boga kasimpulan kadinya Larasati harita beuki hayang ceurik jejeritan cek paribasana. Sabab manehna teu bisa ngajaga kana kasucian dirina ayeuna geus dilecehkeun ku lalaki eta. Bari jeung nepi ka dipinahkeun kana dahan oge teu karasa bet ngalecehkeun ke pasti mah karasa ku manehanana kitu cek pikirna Larasati. Heh, kurang ajar. Anjeun geus wani-wani ngalecehkeun ka kula. Kunaon anjeun boga kasimpulan kadinya? Saha nu geus ngalecehkeun anjeun? Ulah ngangles kurang ajar.
minahkeun ka luhur tangtu make kakong kemampuan. Mah mungkin kula jadi ngalayang pinah ka luhur. Pasti lagi anjeun geus ngalakukeun nu kurang ajar ka kula. Pikiran we eta mah ku anjeun. Les eta jirim sorana ngiles. Kadenge deui ku Larasati. Larasati beuki amek wae ka eta jirim sorana anu teuing saha jeung di mana. Amek-amek ka saha nu antukna. Larasati amek nyedek tanaga midek. Teu bisa ngabales ka eta jalma nu ayeuna teuing di mana ayana. Seurina hungkul jeung ngomongna nu kadenge tapi jirimna jelas teu kadenge. Kurang ajar. Awas mun panggih ku aing. Kurang ajar. Jeung Larasati nu kakereket harita. Barang keur kitu harita corelat. Ya bayangan anu ngacorelat. Larasati cingeus. Saterusna neuteub seukeut kana bayangan kana urut bayangan cikeneh nu ngaliwat kana pelebah hareup irung manehanana. Sahanya kurang ajar. Geus wani ngaheurieun ka aing. Awas ya. Barang keur kitu deui harita corelat. Aya bayangan deui nu ngacorelat harita ka tukangeunana. Ret. Larasati harita ngareret. Larasati bingung deui wae sabab eta nu ngacorelat ku sajorelatan teuing ka mana terusna. Larasati harita nu waspada tur taki-taki. Yakin ieu jalma teh jalma anu sarap cek Larasati. Ieu jalma nu jahat geus pasti bakal ngaganggu ka dirina. Larasati harita nu ngawatek ajianana. Pikeun mukakeun saha sabenerna ieu jalma nu aya di dinya. Blegbeg. Larasati oge ngarasa kaget sabab ieu jalma teu katingali kur ngabelegbeg we hideung. Teu katingali naon-naon anu hartina ieu jalma teh boga ilmu pugeran anu kacida pisan hebatna. Teu bisa ditingali ku sasaha. Kurang ajar. Sah ieu jelema sih sebenarnya. Rang keur kitu harita katingali aya daun anu nyerepet tek ngarahkan awakna Larasati. Curalit. Larasati harita ngacuralit. Eta daun harita anu langsung nabrak kana tangkal anu cikeneh di saranean. Berabat tangkal sapada harita ngelun nu hantukna pruluk. Eta tangkal anu ngelun mimitina nu antukna eta tangkal teh bet jadi ruha nu antukna lebur jadi lebu. Gebeg. Larasati harita ngagebeg anu kacida pisan hebatna. Kurang ajar. Tetela ieu jalma teh jalma sembarangan. Aduh, aing papanggih deui jeung jalma nu hebat kawas kieu. Tadi papanggih jeung si Madap. Ayeuna papanggih jeung Jawara anu kacida pisan hebat. Larasati harita anu ngarasa dirina papanggih deui jeung Jawara anu sakitu hebatna. Pok kadenge aya sora anu ngadenge anu seuri ngabarakatak bangun anu bungah jeung suka nakeranan ningali Larasati nu hulang-hulang. Larasati. Kunaon anjeun make jeung hulang-hulang sagala? Mikiran naon? Mikiran pula. Kurang ajar. Kurang ajar. Emongkeun diri anjeun. Lamun kula nemongkeun diri anjeun sok inggis we. Anjeun teu bisa deui meuremkeun panon Larasati. Dasar kurang ajar sia. Dasar jelema nu kurang ajar. Jelema anu sialan. Cek Larasati segala we disebutan harita. Lantaran dirina geus kapikiran ayeuna mah eta jalma teh kur ngaheurian hungkul ka dirina. Lamun tema eta jalma rek nyerang ka dirina geus pasti bakal nyerang kita tadi oge. Tapi ieu jalma teh jelas-jelas sakur rek ngalecehkeun hungkul ka dirina. Larasati harita nu waspada. Ieu jalma anu geus ngalecehkeun ka dirina geus pasti. Hayo we Larasati nyabakan kana barangna itu jeung ieuna. Anu geus pikirna barang manehanana geus pasti meureunan geus dikemek-kemek ku eta jalma. Kurang ajar. Kurang ajar jelema geus ka aing ngalakukeun naon bae teuing. Jika Larasati inget deui harita kana kalakuan eta jalma anu can tangtu can puguh. Sabab duma kalakai oge boro-boro ting nyabak ka manehanana. Barakata kadenge sora anu barakata harita jiga nu puas ka Larasati.
Kumaha karasana Larasati? Dasar kurang ajar sia. Sah anjeun. Keluar. Kula kita tadi aya nyaksian anjeun anak kaditu ka dieu oge. Kula geus apal ka anjeun, apal sagalana ka anjeun. Larasati dak dumadak beureum beungeutna. Beureum teh pinuh ku ka era jeung beureum ku ka amek. Menyebutkeun eta jalma geus apal kana awakna sakabehanana nu hartina eta jalma boa-boa teh geus naranjangan dirina. Larasati harita ngerungkeun halisna lamun teh mah naranjangan dirina. Kunaon dirina make baju deui ayeuna. Di mana dilakukeunana? Tah teu karasa kumanehanana. Kitu ceuk Larasati. Uruluk cipanon Larasati harita muruluk lantaran teu manggih jawaban naon-naon. Saterusna larangan Larasati harita dicabakan deui ku Larasati. Teu karasana naon? Karasa anu aneh. Aneh. Kurang ajar. Emang geus dilakukeun ka aing naon? Larasati harita nu ngarasa bingung. Elaka kadenge nu seuri deui harita. Larasati. Kacida pisan hebatna anjeun dina ulin teh. Maksud anjeun? Teu nyangka anjeun liar. Kurang ajar. Berarti bener-bener manehanana geus ngerodaan aing. Tapi Cek Larasati bregep nyambak deui. Teu karasana naon anger. teu karasana naon? Larasati. Sora harita les weh teu kadenge deui ku Larasati. Anjeun. Keluar anjeun. Keluar. Larasati harita ngagorowok bari nyentak. Tapi sora teh teuing geus ka mana? Sedengkeun dumakalakai anu nangkep harigo we bari imut ngagrenyu. Manehna asa lucu ningali tongtonan model Larasati anu bingung, anu kaget, anu itu nu ieuna. Jelas dumakalakai manehanana teu hayang itu ieu ka Larasati, kur hayang heureuyan we kitu. Jauh keur dumakalakai lamun teh mah hayang ngalakukeun naon ka Larasati anu aya di eta pitempatan. Lamun niat dumakalakai ceuk paribasana bisa ngalakukeun naon wae. Tapi kan dumakalakai mah teu kitu jelema. Larasati harita nu amek-amekan bari nitah kaluar saeutik oge teu didenge ku dumakalakai. Sabodo amat rek ngomongkeun kumaha-kumaha oge ceuk dumakalakai harita bari neuteut tetep ka Larasati. Nu antukna Larasati bakal ku jengkel jeung bingung. Oge geus ngarasa dirina geus kapalingan. Ngan hing we ceurik harita bari nagog Larasati teh. Teu inget kana kajawaraan de Larasati. Teu inget saha sabenerna Larasati. Hiji jawara tangguh, hiji jawara gagah. Ayeuna kudu eleh dibobodo. Ku hiji jajaka anu ngaran Dumakalakai. Dumakalakai ningali Larasati anu nagog harita bari ceurik, bari tungkul nyuuh harita dina tuurna ngarasa karunya ka Larasati. Sabab dirina anu geus ngabobodo. Deudeuh teuing Larasati. Aing anu geus ngabobodo, bororaah aing kudu kitu kieu ka manehanana. Aing anu ngajaga ka wanoja, ka awewe. Teu hayang teuing aing kudu ngotoran. Itu Larasati nepi ka nyuuh kieu. Kurang ajar. Mama, Papa, Larasati teu bisanya. Larasati teu tiasa ngejaga, Pak. Larasati harita anu sasamat kanu jadi bapakna lantaran dirina ngarasa teu mampu ngejaga kasucian dirina. Anu geus diobrak-abrik tangtuna ku hiji pamuda anu geus ngadodaan dirina.
tapi teuing saha jalmana teu dikanyahokeun ku manehanana. Nyaho-nyaho manehna geus aya di luhur tempat tangkal. Anu tangtuna sagala rupana dir ibarat gaib. Sagala rupana anu teu dikanyahokeun ku dirina tapi memang nyata kaayanaana. Yen dirina anu geus nyengceling di luhur tangkal. Sedengkeun dumak kalakai anu ngarasa karunya jeung watir ka Larasati nu antukna harita corelat. Dumak kalakai ngacorelat. Jelek. Dumak kalakai anu nangtung mancuh di hareupeun Larasati. Larasati anu keur nagog harita bari nyuuh. Teu sadar aya nu keur ningalikeun hiji jejak anu gandang harita. Larasati. Ulah dumak kalakai. Gebeg. Larasati harita ngagebeg. Satakar kebeg. Nepi kakeun ngacengkang ka tukang harita bakat gureuwas. Anjeun dumak kalakai. Larasati harita langsung nanya ka dumak kalakai. Teuteupannana seukeut kana beungeut dumak kalakai. Dumak kalakai anu tangtuna harita imut ngagelenyuk. Ulah dumak kalakai. Larasati pikiranana inget yen dirina geus dinodaan ku dumak kalakai. Jadi anjeun anu geus nganodaan kula. Jadi anjeun anu geus minahkeun kula ti handap ka luhur. Memang bener. Ulah anu geus minahkeun anjeun ti handap ka luhur. Anjeun oge nu geus nganodaan ka kula. Ceuk saha? Buktina anjeun bisa minahkeun ka kula. Ulah geus minahkeun anjeun ka luhur Larasati. Tapi lamun masalah nganodaan, anjeun masih suci. Maksud anjeun? Ulah teu pernah nyabak kana kulit anjeun. Buktina anjeun bisa minahkeun anjeun ka luhur. Hayang apal kumaha carana? Kukula ayeuna ditingalikeun carana. Dumak kalakai harita mundur ka tukang tiru lengkah sedengkeun Larasati nu keur nangtung harita neuteub seukeut ka dumak kalakai. Dumak kalakai katingali harita ngageter. Nu saterusna panonna harita anu disorotkeun ka Larasati anu keur nangtung mancuh dina tangtunganana. Krak. Karasa awakna Larasati anu ilir ibarat pinah tina tempat asal kana tempat anu lainna. Anu sakolebat Larasati anu geus pinah. Larasati anu ngarasa kaget dirina anu teu nyadar geus pinah tempat. Larasati. Eta cara kula minahkeun anjeun. Larasati anu kerung bingung bari ret kana tempat anu memang jauh aya sababaraha puluh meter. Manehna teu nyadar manehna geus pinah. Dina hatena Larasati pok ngomong. Aing geus pinah. Kumaha carana manehna minahkeun aing? Nah bener, aing masih suci. Larasati. Anjeun masih suci. Kula dumak kalakai. Teu wani pikeun ngaganggu wanoja. Teu wani ngaganggu kaum Hawa. Kula anu ngahormat ka kaum Hawa. Jadi anjeun. Anjeun masih suci. Bororaah anjeun antal kulit jeung kula. Kukula cikeneh geus ditingalikeun kumaha carana kula minahkeun anjeun. Di tempat anu keur tadi dipake nangtung ku anjeun nepi ka pinah anjeun ka eta tempat.
Palamitra kaum dangu sadaya. Duma kalakai senggeus ngajelaskeun ka Larasati yen Larasati anu memang masih suci. Larasati harita nu neuteup ka duma kalakai hatena Larasati nu ngageter teuing kunaon aya perasaan anu aneh. Barang diadu teuteub jeung duma kalakai, luk Larasati harita tungkul. Teu wani padu teuteub jeung duma kalakai anu ibarat tembus kana jajantung manehanana. Barang keur tungkul kitu les cirim duma kalakai harita ngiles tanpa kanyawan ku diri. Sedengkeun Larasati harita anu tungkul ngareret teuing nu maksud narek nempo ka duma kalakai. Kaget anu kacida pisan kagetna sabab duma kalakai ayeuna geus eueuh teuing ka mana ini. Duma kalakai ka mana? Duma kalakai ka mana? Duma. Kakang duma kalakai. Larasati nu antukna teu sadar ngagerowan duma kalakai. Serengkeun duma kalakai anu imut ngagelinyu we. Teu ka mana-mana duma kalakai teh. Kur ngawatek aji siluman hungkul. Sahingga jirimna eta leungit ilang tanpa karana teu katingali ku Larasati. Larasati harita nu kokotetengan neangan duma kalakai bari gegerowan. Nu antukna segeruk we. Larasati anu kaleungitan duma kalakai teh ujug-ujug ceurik ke sabada harita. Duma. Kemana anjut? Duh, jangan sakitu lilana ina panggih duma kalakai geus eueuh. Duma kalakai harita kerung. Barang ngadenge ucapan Larasati anu nyebutkeun neangan manehanana. Larasati anu neangan aing. Kunaon aing diteangan? Aneh. Kunaon aing diteangan ku Larasati? Aya naon sebenarnya? Keun hayang nyaho agi dengekeun ku aing. Larasati harita anu ceurik bari diuk dina akar marasak hanyeluk kaduhung sabab geus lila manehanana hayang panggih jeung duma kalakai ayeuna kari-kari geus panggih duma kalakai anu leungit ilang tanpa karana. Kemana anjeun duma? Ulah nu neangan sakitu lilana ka anjeun. Ayeuna anjeun geus eueuh. Aduh kemana deui aing sakitu geus capena neangan duma kalakai. Duma kalakai anu tetep harita neuteup ka Larasati. Aneh. Nah duma kalakai teu bogohan ka aing. Gebeg. Duma kalakai anu ngadenge ucapan kawas kitu harita ngegebeg. Bari kerung. Berarti Larasati anu bogohin ka aing. Teu nyangka aing oge. Lamun memang resep ka duma kalakai. Lamun aing resep ka Larasati. Teu nyangka kana kageulisanana Larasati. Aing kudu terus-terusan ngabarengan Larasati. Sabab Larasati anu jelas bakal neangan aing. Tapi karunya oge keur aing. Lamun aing terus-terusan nyumput. Rek ditanya we ku aing. Larasati ulah aya di dieu. Larasati harita ngorejat kaget, ret kabelah kenca, ret kabelah katuhu. Tapi jelas teu kadenge sora. Teu kadenge aya jalma anu keur nangtung, teu kadenge aya korosak-korosakna acan. Duma, anjeun di mana Duma? Kula aya di dieu. Larasati harita ngareret di kahareup kasampak jejaka anu gandang harita nangtung. Ukna anu kingkilaban ketebak ku angin harita. Ngajadikeun Larasati bungah sabada harita neuteub seukeut bari imut ngagelenyuk. Anjeun Duma. Kang Duma kalakai. Larasati. Kunaon anjeun make jeung neangan kula?
Larasati nu deg-degan harita disampeurkeun ku Dumakalakai anu leumpang lalaunan. Tapi sanajan leumpang lalaunan teh kacida pisan pinuh karismana dina setiap gerakan leumpangna salengkah demi salengkahna sigah anu memang geus diitung dina setiap lengkahna nu ngajadikeun saha wae anu ningali ka Dumakalakai harita geter jiwa. Asup dirina anu ngarasa serap ajrih nakeranan ka Dumakalakai. Anu sok padahal mah Larasati tun luhung ku ilmu jemar ku panalarna. Tapi dukat ku naon? Ai padu hareupan jeung jajaga gandang model Dumakalakai kieu mah. Jika anu kalukis batina karenggut jiwana harita anu geus teu bisa kumaha-kumaha. Anu pasrah kana naon anu rek dilakukeun ku Dumakalakai jigana. Larasati anu neuteub seukeut teu kiceup-kiceup harita bari ngajanteng. Teu galidur, teu usar teu eser, ngajanteng we jika patung. Neuteub seukeut ka Dumakalakai anu imut ngagelenyuk. Beki deukeut angin anu memang ngahiriwik nyebarkeun rasa kacinta anu jelas-jelas nyaliara dina jiwana. Larasati disaprak mimiti ningali Dumakalakai dina saluhur panggung sanajan teu jelas. Ayeuna geus katingali cirimna Dumakalakai nu sautuhna. Nu ngajadikeun rasa kacinta teh beki meuweuh wae keur Larasati. Teu karasa harita Dumakalakai atanapi Larasati anu ngomong ka Dumakalakai kalayan diri. Kakang Dumai. Larasati. Ayo yuk jeung kula. Dumakalakai harita nu miheulaan gek diuk dina akar. Larasati jiga anu beunang ku tenun harita nuturkeun diuk kek disagigireun Dumakalakai anu tangtunan teu deukeut teuing. Aya jarak anu kira-kira 1 meter atau 2 meterna diuk. Ret harita Larasati nu ngareret ka Dumakalakai anu molohok hok cai ningalikeun beungeut Dumakalakai anu kasep. Dumakalakai anu imut ngagelenyuk harita pok ngomong. Larasati, anjeun neangan kula. Jawab. Larasati ditanya kitu harita ngarasa bingung jeung era we beuneu beureun teh beungeutna katingali beureumna keranan. Jawab Larasati. Kakang. Kunaon make jeung milarian kakang sagala rupi? Kunaon neangan kula? Aya naon? Nah kula boga salah. Kang Duma ente aya salah. Tapi kunaon ditinggal dipilarian rek balas dendam. Gara-gara anjeun kawin teu tulus hiji pamuda anu ngaranna Kiroban. Sanes. Terus? Larasati bari nganuhunkeun we. Nuhun kenaon? Wirehna Larasati teh janten nikah sareng Kiroban. Har. Apanan eta geus jelas jodoh anjeun. Sabab anjeun anu geus eleh ku Kiroban. Tapi kunaon anjeun nolak? Samalah nganuhunkeun ka kula. Memang naon sabenerna teh kajadian. Larasati anu bingung harita memang nya Kiroban teh kuduna jadi salaki manehanana lantaran manehanana geus eleh ku Kiroban. Tapi Larasati sabenerna ngerasa kapaksa sanajan eleh oge sanajan siap jadi salah pamajikanana. Kiroban anu kalakuanana nirca dina waktu harita anu ngajadikeun manehanana ge embung tapi dalah dikumaha ngan untungna aya Dumakalakai nu nulungan ngelehkeun Kiroban. Artina kajadian dibatalkeun sabab Kiroban jelas eleh. Diomongkeun eta ku Larasati. Jadi kitu alasan anjeun. Kang. Terus? Ya, teu naon. Teu naon teh? Naon? Dumakalakai anu neuteub bari imut ngagelenyuk beuki ngageter we.
Larasati dina waktu harita geus teu wani deui neuteub ka Dumah Kalakai. Teu masa manehna boga aji kasaktian anu hebat anu meureunan sarua buat jeung Dumah Kalakai. Tapi duka kunaon diteuteup ku Dumah Kalakai deui ibarat kembang anu diteuteup ku panon poe tilu peuting dak dumadak layu tur garing dina waktu harita. Eueuh kakuatan setik-etik acan naik keur paadu hareupan jeung Dumah Kalakai mah musnah sapada harita, panonna oge nepi ka cicikaan sapada harita. Para mitra kaum dangu sadayana. Dumah Kalakai anu neuteub seukeut harita kanyimas Larasati. Larasati. Ayeuna anjeun geus papanggih jeung kula. Nu saterusna anjeun rek kumaha? Lamun ayeuna anjeun geus papanggih jeung kula, ieu geus aya di hareupeun kula. Nya Larasati oge nganuhunkeun ka Akang anu tos ngagagalkeun pernikahan Larasati. Nganuhunkeun ka Akang. Salian teu nganuhunkeun? Larasati kenging teu ngiring sareng Akang. Ngiring sareng Akang. Ka mana? Nya kemana Akang ngalengkah? Kamana Akang ngalengkah? Akang teu gaduh lembur. Akang teu gaduh tujuan. Akang jalma anu ngalalana. Nya teu sawios. Ras inget Larasati ka hiji lalaki anu nyebutkeun Kisanggapura. Akang kenal ka hiji sepuh anu namina Kisanggapura. Dumah Kalakai harita keruk Kisanggapura. Di mana anjeun papanggih jeung Kisanggapura? Di hiji leuweung anu namina nyaeta Leuweung Tetis. Leuweung Tetis. Lain Leuweung Tetis meureun tapi Leuweung Tepas. Leuweung Teras, bener? Kula wawuh. Iraha anjeun papanggih? Sababaraha waktu anu kalangkung. Larasati kalangsu terus lebet ka hiji leuweung. Tetela di leuweung menakan hiji aya genep bumi 8 bungi pangintenan. Larasati oge dipibarang nyimpang di salah sahiji bumi anu mana eta anu mibarang teh aki-aki anu janggotna panjang. Nu saterusna Larasati nyimpang. Naon anu dicarioskeun? Nancepatkeun Ki Larasati atana pi akirang Sanggapura teh atana pi nyebatna Aki Sarot. Aki Sarot teh ngasaudna guruna Kakang Dumah Kalakai. Memang bener. Bagja anjeun bisa papanggih jeung Ki Sarot. Bagjana Nandakeun Ki Sarot deukeut jeung anjeun. Sabab Ki Sarot teh guruna kula. Lamun anjeun deukeut jeung Ki Sarot, artina anjeun ge kudu deukeut jeung kula.
Terus Kang, Bener. terus Larasati bade ngiring ka Akang. Nah Kang Awidian. Salami anjeun teu ngarepotkeun ka akang. Sabab akang teu boga pacicingan, teu boga tempat tinggal. Akang sare di mana wae. Akang dahar naon wae nu aya. Beuh teh teuing. Teu kabeuratan keur akang. Tapi akang tara nyimpang ka pilemuran sabab dahareun akang di pilemuran. Memang ketuangan Akang naon? Naon anu aya di pileweungan. Hmm, Daek nuturkeun akang kawas kitu. kersak. Larasati harita nu bungahna keranan lantaran diajakan. Atanapi manehanan nu hayang milu. Kadu makalakai oge teu kaberatan tur diajak kudu makalakai. Larasati anu katingali bungahna keranan dumakalakai anu imut ngagarenyo. Hate dumakalakai oge teuing kunaon ngarasa teu kaberatan lamun teh mah Larasati memang milu ka dirina. Hitung-hitung aya batur ngobrol we cek dumakalakai. Kajeun teuing kumaha oge. Nyang geus. Lamun anjeun rek milu ka kula. Hayu, ayeuna urang init. Anjeun lapar? Lapar sih. Tapi kayak warung. Teu kudu ka warung. Tuh pupucukan. Tuh bubuahan. Sapopoe akang dahar nu kararitu. Lamun akang kudu ka warung, akang ti mana menang duit. Akang teu boga duit yang mayarna. Tina naon? Kan Larasati aya artos. Simpen heula artos Larasati. Ayeuna urang aya di pileweungan. Lapar ayeuna dahar ayeuna. Mah mungkin ditunggu-tunggu. Ayo. Lamun anjeun dahar, mun anjeun lapar, tuh aya bubuahan. Ayo. Corelat. Dumakalakai harita ngacorelat. Larasati anu guat nuturkeun ka dumakalakai harita. Dumakalakai anu nengcele harita dina dahan, nu saterusna dumakalakai meti kandang daunan. Anu ngeunah katingalin tadi dahar sahuap-sahuap ku dumakalakai sikakeun ngadahar sangu we. Sedengkeun Larasati nu bengong harita ningalikeun dumakalakai anu manehna mah teu ngarti. Jeung teu beuki we nu kararitu. Larasati, ayo menikmat kieu ye. Nyam. Nikmat Kang. Nya, nikmat. Sok. Dumakalakai nuduhkeun ka salah sahiji pucuk. Larasati anu ngarasa panasaran sigah kumaha dengan dumakalakai meni cacamuilan geunahna keranan sigana teh. Bari diuk tumpang kaki sagala rupa dina dahan. Lantukna Larasati oge ngagaramang kana dahan atapi kana dang daunan. Saterusna dipetik, diulak, diilik. Terus diasupkeun kana bahamna, dikunyah. Tapi darasana kitu atuh. Nya ngaran-ngaran daun, aya pahangan, aya kitu jeung kieu. Nu antukna diburakeun deui ku Larasati. Nu antukna Larasati harita, Pahit Kang. pahit. Piraku. Geuning buktina akang henteu. Tuh. Dumakalakai harita nyokot deui daun sarusan diuapkeun deui kana bibirna. Dikunyah meni nikmatna keranan lak diinum. Entos wareg akang mah tuh tos satamuruan. Ceuk dumakalakai anu memang daharna geus loba katingali. Dumakalakai anu neuteup ka Larasati.
Sababaraha Sati harita lain barang dahar kawas manehanana kalah ngabetem we. Bingung kudu naon Larasati dahareunana. Hiji oge dang daunan eueuh nu ngeunah ku manehanana mah. Nu pait teh mah nu haseum teh mah geus rupa-rupa we. Maklum tatangkalan anu dileuweung teh dikenal ku manehanana. Nu untugna Larasati oge kudu ngabetem. Dumakalaka anu imutnya gelenyu. Larasati. Lamun anjeun ngabetem we kalah lapar teu pararuguh sedengkeun ayeuna urang keur aya di leuweung, iraha urang bakal kalmurna, iraha urang bakal nyabana neangan warung. Jang ngeusian beuteung ulah nepi ka kosong teuing mah. Dahar nu aya di leuweung. Diajar ti ayeuna. Sabab anjeun lamun teh mah rek milu ka kula. Nu tangtu langka nakeranan anjeun datang ka pilmuran. Oh, Cek Larasati nu deg-degan harita diajak ngomong kudu Makalaka teu teu fokus ieu. Kala neuteub we kana bibir du Makalaka harita anu bangun gurih nyoy-nyoy empuk. Kunaon? Kala neuteub ka Akang. henteu. Cek Larasati harita bari imutnya gelenyu tur tungkul. Beungeutna siga udang rebus dak dumadak harita beureum we sabaraha harita. Aduh, aing meuni. Cek Larasati harita dina hatena. Dumakalaka anu kerung ningali Larasati nu umat imut sorangan harita. Larasati. Cek Larasati harita begawat cengkat. Kunaon? Umat imutnya liram. Nah, nu diemutan ku Larasati. Henteu, ieu daun. Daun? Daun naon? Ieu. Ieu. Cek Larasati harita bari metik nu saterusna dihuapkeun ku Larasati. Geus tengah-tengah nyengir Larasati teh lantaran haseum eta daun. Ih. Kunaon? Haseum. Margi Larasati teh can kebiasaan. Gak oge moal. Sok. Hiji-hiji we dimimitian ti ayeuna. Buru. Dumakalakai maksa sinadahar ka Larasati. Larasati teu wani ngabaha ka Dumakalakai. Pasrah ditinggal di kitu di kieu ge ku Dumakalakai harita. Mantukna metik dia eta daun salamar. Kapaksa dikunyah bari jeung burun celik oge dah haseum eta daun teh nu antukna ditalag oge ku Larasati. Entos. Nyesok. Sanes kudu hiji. Piraku aya tuang mah hiji. Sababaraha hiji leuwih ka waregna sok. Tapi kan tos wareg. Nya wareg teh ku haseumna kan. Larasati nu antukna dahar deui daun sababaraha hiji kurang leuwih beak 5 lemar mun eta daun teh. Larasati nu ngarasa enek sabab eta daun teh memang haseum anu didahar ku Dumakalaka siga geunahna keranan. Rupa-rupa daun aya nu kesed, aya nu haseum, aya nu pait jeung sajabana tapi teu ngajadikeun racun. Dumakalaka apal mana daun anu racun, mana daun anu lain. Anu tangtuna manehna 10. Sabna teh mang puluh-puluh taun aya di leuweung. Teh geus ngarti mana tangkal anu ngandung racun, mana tangkal anu teu nu aman keur dikonsumsi manehanana. Sanggeus sababaraha waktu cicing di dinya. Nu antukna Dumakalaka harita ngajakan ini. Larasati. Waktos oge parantos rada sonten ieu. Kumaha tuh? Pami urang angkat di dieu. Angkat di dieu, Kang. Ayo. Langkung Kang. Ayo tuh turun. Kalayang Dumakalaka harita ngalayang. Nya kitu di Larasati anu ngalayang harita awakna nu hampang nakeranan. Dumakalaka ngarti yen Larasati teh memang lain awewe sembarangan. Wanoja anu memang pinuh ku ilmu jemar ku panalarang. Ngan dihareupeun manehna we siga nu bego teh Larasati teh. Teu bisa naon-naon. Larasati siga anu teu boga pangarti naon-naon. Lemah dihareupeun Dumakalaka ieu. Larasati nu antukna harita laleumpang mapai jalan satapak anu teuing ka mana ini tangan anu jelas eta jalan teh sanajan jalan satapak oge mani barala nakeranan kudu nyingkrai-nyingkraikeun kakayon anu memang ngahalangan kana pijalanan. Beuleut sababaraha waktu Dumakalaka anu geus kaluar ti pileuweungan asrak-asrakan dina kebon kaso saterusna mapai kana kebon eurih naon teh mah beras nepi ka jujukutan tatangkalan anu memang carang dina waktu harita. Hiji pasir anu katingali ku Dumakalaka endah nakeranan ningali kaditu ka dieu teh katingali jelas nakeranan. Ret kabelah kulon
ketingali hibarna layung nandakeun eta waktu teh memang sakedeung dia bakal diganti ku kaayaan peuting. Larasati Kang. geningan teu karaos waktos teh ieu sakedap dia bakal diganti ku alam anu peuting anu poek beuneu nya. Kang. Terasna urang bari ka mana? Urang milarian perkampungan yuk. Mari di perkampungan eta teh akang sok menakan rupa-rupa keanehan. Rupa-rupa kanehan. Aya karaman, aya oge nu ngarek ngaganggu ke perkampungan. Jeung lain-lainna, maklum kampung. Mangga tuh. Nya aya tuh. Geus kitu dumakalakai ngalengkahkeun di sukuna. Dumakalakai anu leumpang duaan jeung Larasati aya nu boga batur. Dumakalakai di jalan harita nu ngobrol we ngaler ngidul itu jeung ieuna. Ngan kitu we nu diobrolkeun teh kampung itu ka kampung ieu, perjalanan maneh leumpang ka ditu nepi ka dieuna. Nepi kakeun sagala rupa dibejakeun. Dumakalakai harita jog anyog jeung Larasati ke salah hiji tempat. Anu mana eta tempat emang rupakeun ngaplakna pasawahan. Ieu sawah mun diseueur kieu, mun dilega kieu Kang. Satungtung deuleu. Ieu teh pare namina kan. Pare Kang. Karasan akang teh sama sakali teu acan terang namina pare. Namun kantos akang singgah di hiji tempat. Akang bisa mengenal pare, akang bisa terang sangu itu jeung ieuna. Tur ngaraoskeun rasana sangu teh kawas kumaha. Margi akang saumur-umur aya di tengah leuweung. Akang teu kantos ningali plak pare kawas kumaha, plak jagong kawas kumaha. Tapi pepelakan anu sanes memang aya di pileuweungan oge. Pepelakan semacam cabe naon teh mah aya memang di pileuweungan ge, tapi model pare kara diem pan teu aya. Cabe di pileuweungan di mana Kang? Cabe mah kadang-kadang teu dipelak oge sok aya di leuweung. Jigana mah dibawa ku sato nu saterusna dipodolkeun di leuweung tur jadi. Kapenah ku akang tur dipinahkeun dipelakan di ku akang. Gitu. Samertos sampeu nanaonna memang akang terang. Ngan dahareun-dahareun memang urang dahareun anu geus diolah di pikotaan. Di perkampungan akang memang minim pengalaman. Gitu Kang. Pantesan atuh akang tara nyimbang ke perkampungan. Sabab di perkampungan akang teu aya tuangan akang. Gitu. Karena dibiasakeun tuh Kang. Ya insyaallah kapayuna. Cuma kalaka imutnya gerenyuk lenyap harita Larasati nepi ka ngalenyap peureum harita barang ningali. Cuma kalaka anu imut. Ayo Wantukna duanana harita leumpang dina galengan nuju ka Pilemuran kaayaan dina poek. Tapi keur sanajan poek oge maranehana duaan mah teu ngarasa poek. Jalan anu direk diliwatan ngabulungbung katingali maklum we. Di tengah sawah anu memang ngaliwatan galengan sanajan eta galengan teh sabaraha gede. Tapi cukup we keur maranehanana mah. Anu geus biasa leumpang di tempat anu kumaha wae geus teu ngarasa kumaha-kumaha. Jog anyog harita ka watas kampung. Dumakalakai anu nangtung mancuh di watas kampung ngadedengekeun kaayaan make ajian sabda pangrungu, ngadedengekeun kaayaan di jero perkampungan. Rupa-rupa sora anu aya di jero Pilemuran teh anu anjing ngagogog we aya. Anu kadenge sora anu keur kerek we aya. Sabab dumakalakai ngagunakeun aji sabda pangrungu naon wae nu karasa, naon wae nu katingal kadenge usik takut naonna kadenge kudu makalakai. Dumakalakai harita leumpang ka Pilemuran duaan ting curingkang dina kaayaan poek tangtuna. Eta Pilemuran teh meuni sepi jempling maklum we meureunan geus peuting tapi da teu peuting-peuting teuing. Kakarage kadenge kohkol anu nunjukkeun eta kohkol teh nyeubeureunan kohkol Isa. Eta kampung teh beureunan mayoritasna urang muslim jiga nama. Da kadenge kohkol Isa sawara kali cikeneh teh jeung bedugna. Dumakalakai harita neuteub seukeut ka hareup. Larasati. Ieu kampung teh teu gede tapi alit. Tapi ieu kampung teh jiga nama mayoritas Islam. Kampung Islam jiga nama ieu. Sabab akang ningali name aya mushola tuh pali ditu. Kang,
Maras oge ningali nembe teh. Meni gendahna keranan aya lucoran, pancuran. Tapi kurang mah dicempling sih yakinnya. Biasana aya naon ieu teh. Cuma kalakai hayeta nu eureun. Urat reret di tengah kampung, eta kampung teh sabara gede, tapi katingali gegek sanajan teu gede ke imahna teh meni pantai eta kampung teh. Panggung meni ngaderet. Panggung zaman baheula anu tangtuna we eta imah teh kasebutkeun imah pang alusna we zaman harita mah. Cuma kalakai neuteub ka salah sahiji panggung anu gede anu mana hateupna oge tina kirai. Eta lamun hateupna tina kirai teh kasebutkeun jalma anu boga duit jeung jalma anu kasebutna pangjaguna we meureun di kampung eta. Atawa imahna salah sahiji tua kampung meureun. Cuma kalakai harita neuteub seukeut. Larasati. Kang. Jika nama bakal anu datang ieu ka kuping ku akang lengkah-lengkah suku teh. Oh, gitu Kang. Cobi fokuskeun. Larasati anu dengdek harita. Nuhun Kang, dipali ditu. Nya, ayo urang neang tangkal. Corelat, harita dumakalaka jeung Larasati ting corelat. Slak, dumakalaka jeung Larasati harita. Nyengcelek dina tangkal mangrupakeun tangkal cayur anu aya dina eta tempat. Layu nanti tangkalnya tangkal layur lah gitu. Nu aya dina eta tempatan. Dumakalakai harita neuteub seukeut kajauhna. Katingali kudu makalakai aya sabaraha urang anu datang ka eta tempatan. Anu ngomong ting harewos teu pati garandeng teuing. Kang. Baya kieu geus sarare encan Kang. Jigana mah geus euy. Sabab ieu geus leuwih ti Isa. Biasana kampung di dieu lamun leuwih ti Isa teh geus cempling. Ayeuna urang geus lila teh ka dieu euy. Ayeuna jigana keur subur ieu. Nu tangtuna urang bakal munal gede ieu. Cuma kalaka ya harita ngareret ka awewe nu gigireunana nyatana Larasati. Larasati anu direret harita manggut. Sabab manehan lagi ngadenge naon anu diomongkeun ku eta jalma. Larasati. Engke Larasati anu megatannya. Kang. Larasati harita anu geus siap-siap rek turun, rek megatan jalma anu ngaliwat. Beki lila, beki deukeut eta jalma datang ka tengah pilumuran. Ting carileungna geus ka tengah ringali. Baru ringasna harita geus ka ringali, eta jalma anu marawa bedog ngakaraplek meni gedena karanan, kurang leuwih eta jalma teh aya 5 anana. Ayo Larasati. Curelat, harita Larasati ngecurelat harita. Eta jalma anu keur laleumpang bari ngobrol haharewosan teh harita kaget barang ningali aya tangtungan wanoja anu nangtung di hareupeunana. Sanjeun. Ulah awewe. Cek Larasati. Aing ge nyaho sia teh awewe bikang. Tapi saha sia teh? Bagi jeung wani-wani begatan aing sagala rupa, ha? Tawa hayang dikumaha ku aing. Tengah peuting anjeun ku kulunuan ka ieu pitempatan. Rek naon anjeun? Kumaha dewek we urusan dewek ieu mah. Ku kulunuan teh. Naon urusanna jeung anjeun? Tang tu ayeuna jadi urusan kula. Rek naon? Jawab. Rek naon anjeun ka ieu pitempatan? Barudak. Ieu wanoja teh jiga nama euy. Hayang dibere ieu. Hayang diberi jiga nama ieu. Tewak. Curelat. Nu opatan harita ting corelat. Ngepung ka Larasati anu nangtung mancu tina tangtunganana. Larasati anu teu galideur harita. Langsung neuteub seukeut kana opatan bari ngurilingkeun panonna. Ayo. Geus sanggeun eta bedog teh. Kadon disimpen we dina cangkeng. Kurang ajar sia make jeung nangtang sagala rupa. Aduh aing teu tega euy rek ngabesetna ge ieu. Mawa ka make bedog karunya we ieu mah kana mulusna ieu kulitna jiga nama ieu. Aduh teuing. Cek salah saurangna harita bari corelat harita ngadeukeuten ka Larasati. Leungeun eta jalma rek ngarangkel kana palebat cangkengna eta Larasati. Tapi orok kaya Larasati lain jawara sambarangan. Larasati ngacoreritkeun awakna ka tukangan eta jalma. Hiu cekuk Larasati harita nalapung kana palebat cungcurungan eta jalma. Pelengkog eta jalma langsung melentingan eta lantaran cungcurungan akara. Ajong ku Larasati. Ajauh. Eta jalma langsung ngacolontot ka hareup. Langsung namru.
Sakitu geuning kemampuan anjeun hohok meniket galak teh. Cek Larasati harita. Kurang ajar sia. Cek sawarehna harita. Langsung nyebut bedogna harita. Bedog harita dibuntang-banting. Disewukeun harita kana awakna Larasati, lamun keuna teh awak Larasati geus pasti bakal beulah ku eta bedog anu memang gede jeung seukeut we tangtuna. Larasati harita teu micikeun awakna kudu dipeset ku eta jalma. Wantukna Larasati harita ngacorelitkeun awakna. Ngajaul ka luhur paringan najongkeun sukuna harita blak. Larasati najong kana pelebab bedog anu keur dipake ieu nanti pake ngabanting manehanana, pake ngadek manehanana. Eta bedog langsung ngacleng sabaraha harita. Wush, crab. Eta bedog kana tangkal kai nepi ka satengahna. Puguh we jalma anu tadi make bedog kaget ningali bedog satengahna kana tangkal kai anu aya di dinya nyaeta tangkal nangka geus kitu teasna. Anu lainna harita ting raringeuh barang ningali bedog anu nanceb satengahna. Manehna geus bisa ngukur yen ieu kakuatan jalma teh lain jalma sambarangan. Rengkog eta jalma nu tiluan deui harita ngarengkog. Kurang ajar ieu jalma teh saha cenah? Heh, anjeun, kunaon make tingkaran kog gawas kitu? Lain rek nyaksa ka awak urang. Cek Larasati harita beri nangtung mancur dina tangtunganana. Salah saurangna minangka pamimpinna harita, "Mundur sia. Bagian aing nu kieu mah kurang ajar. Sangaran aing." Ngaran kulara Nyimas Larasati. Larasati. Ngaran nu alus tapi euy. Ari galak kieu teh geus kabayang we ieu. Larasati. Anjeun lain lawan kula. Tangtu anjeun lain lawan kula. Sabab kaula bakal menang. Cek Larasati harita nu seurik. Kurang ajar sia. Rasakeun ieu. Sawuk eta jalma harita nyewukeun peureupna. Kuk. Adenge eta peureub mariting sarwukna keranan ngarah kana awakna Larasati kana beungeut kana dada. Jeung kana tempat-tempat anu sakirana paten tapi orok kaya. Larasati lain jawara sambarangan, lain jawara sakatiga. Kur tiba serangan kawas kitu mah harita Larasati bisa nyingkahanana. Curirat ceuleung. Larasati harita metakeun kekuatanana ngan hanya kalwaktosna anu kabujang seep.